Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing, wilujeng tepang deui sareng Ibu Dini di channel Bahasa Sunda. Kumaha? Hidup teu siap diajar bahasa Sunda? Hayu urang diajar bahasa Sunda. Sateu acan urang diajar bahasa Sunda, hayu urang ngadua heula supados pangajaran dinten ayeuna dipasihan kalancaran ku Gusti Allah. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Minggon ayeuna Ibu Dini baris medarkeun pangajaran bahasa Sunda ngeunaan pancakaki. Naon pancakaki teh? Pancakaki nyaeta istilah kanggo silsilah kulawarga atanapi asal usul kulawarga. Contona saha wae pancakaki teh? Aya anu namina aki, nini, uyut, uwa, mang, jeung sajabana. Ku Ibu ayeuna dipedarkeun pancakaki anu aya di kulawarga urang. Ayeuna ku Ibu baris dipedarkeun istilah pancakaki anu aya di kulawarga hidep. Aya anu namina aki. Saha aki teh? Aki nyaeta bapana bapa atanapi ibu hidep. Aya oge anu namina nini. Nini nyaeta ibuna bapa atanapi ibu. Aya anu namina bapa. Bapa teh nyaeta kolot lalaki. Anu namina ibu nyaeta kolot awewe. Salian ti eta aya oge anu ngaranna AA. Saha AA teh? AA nyaeta dulur saluhureun lalaki. Aya oge anu disebat teteh. Teteh nyaeta dulur saluhureun awewe. Aya oge anu ngaranna adi. Sebatan adi ieu teh nyaeta keur dulur sahandapeun lalaki atawa awewe. Ayeuna ku hidep titenan LKS Bahasa Sunda kaca 53. Di kaca 53 ieu aya gambar sapertos kieu. Ieu mangrupakeun contoh silsilah kulawarga Pa Andi sareng Bu Yani. Kolot Pa Andi ngaranna Bapa Adi sareng Ibu Ida. Sedengkeun kolot Ibu Yani nyaeta Bapa Ali sareng Ibu Ila. Pa Andi sareng Bu Yani ngagaduhan putra 3, nyaeta Gilang, Rista, sareng Ani. Gilang, Rista, sareng Ani mangrupakeun incu Ki Adi, Ni Ida, Ki Ali, sareng Ni Ila. Makana Gilang, Rista, sareng Ani ieu teh nyebat ka kolot Pa Andi sareng kolot Bu Yani nyaeta Aki sareng Nini. Hidep tangtu ngabogaan silsilah kulawarga hidep. Kukituna ayeuna hidep diajar nyieun silsilah kulawarga hidep dina LKS Bahasa Sunda kaca 54. Cobi ku hidep taroskeun ka kolot hidep kumaha silsilah kulawarga hidep. Alhamdulillah pangajaran dinten ayeuna parantos rengse. Urang ngadua heula saatos diajar.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu Amit mundur. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.